Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener gue dijawabnya. Islam. Alhamdulillah orang desa tepang deui dina channel anu sami nyaeta channel Kedai Kopi Wea masih dina acara ngojek nyaeta ngopi bari ngabojek sareng sim kuring Iwan sim pedes oge direncangan ku Usuk pidana. oge sareng Nurul Perdata. Siap pidana. Jadi gegeran perdata. Nah orang Jawa tuh jadi sim pedes Tuh, si Gabang. Cie masa lalu. Tuh, mohon. Tapi cocok pisan Kak Margi anu bade dibahas dina danget ieu. Sakumaha usulan anu parantos lebet di channelna Kedai Kopi Wea saurna ti Kang Yanto pamit telepatma hoyong dipangbahaskeun perkawis RUU anu memang ayeuna kontroversial teh kamari gitu nya. Sok sanaos parantos di naon ditunda bahasana mah duka ditunda teh memang bener-bener ditunda teh ditunda di mana? Duka. Di mana kami matanya sumpah. Allah nuninga. Allah nuninga matanya. Maksud teh kebijakan pemerintah ayeuna sate acan disahkeun teh ditunda heula gitu nya. Ngobrol tadi atuh. Kan Kudu jelas anu oge. mohon nya abdi lepat. Aya sababaraha protes di warga boh ti mahasiswa gitu nya dugikeun ka demo gitu nya terkait nya eta teh undang-undang anu kontroversial. Nah dina danget ieu urang guar hiji-hiji nya perkawis undang-undang anu kontroversial eta. Kalasan di palih katuh sim kuring para pakarna ahli lah di bidang hukum ya, insyaallah baris ngabahas dengan tuntas, lugas dan memuaskan meureunnya. Insyaallah. Memuakan Banget salira memuakan mah. Abi muak. Ulan meni jujur. Gitu. Siap kan urang bahas we buat we siap. Iya. Di antawisan nu kahiji undang-undang nu kontroversial aya pasal anu nyebatkeun yen hayam nganjang kaburuan atawa imah batur teh didenda 10 juta. Tah, terkait pasal ieu cik kamandangna ti akang kumaha tah? Kayak lah Kang. Hayam nganjang kaburuan imah batur. nganjang kaburuan imam batur Didenda 10 10 juta. Kita kudu iya Kang. Naon? Terlalu luas Bahasana terlalu luas. Jadi hiji-hiji lah. Sekat heula gua. Larasnya. Ngarah ieu ngarah ketinggalan. Perkawis hukumnya memang kedah transparan. Transparan hukuman. Kedah jelas. gitu. jelas jentre. Ces. Bilih multitafsir teh apa nanti. Kena lugas. Mohon. Jadi perkawis hayam nganjang kaburuan imah batur kudu diperjelas. Udah perjelas Kang eta teh. Giling kena simpang siur. Terus hayam nganjang ka imah batur denda 10 juta. Itu kurang kudu apal heula hiji-hiji heula Kang. Itu wari akal. Maksudna kumaha eta kumaha? Ieu masalah hayam. Hayam heula nya. Hayam heula, hayam. Tong kapan udah denda nya tong apa? Denda jauh-jauh teh engke pemikiranna bisi Oh, jadi dibahas perkata. perkata heula Kang. Bener. Hayam teh nah hayam batur. Ya. Nah hayam sorangan. Eta. Terus nah hayam teh pan loba rupa hayam. Nah hayam Bangkok. Nah hayam kate. Jago. Nah hayam jago, nah hayam bikang. Kan teh apa teh Kan jentre? kalau orang teh jentrek kudu jelas. Sarek geus mimiti lain ya. Ari akang kudu jelas segelarana. Ayeuna nya hayam. Nah hayam teh nyimpang teh nah make Grab atau napi ojek. Kan teh cerah. Benar. Palmah nganjang berarti. Nanya. Nah di sepatu cenah. Nah di senal, nah nyeker. Oh, jadi kedah jelas oge eta teh. Eta teh nganyang teh nah hanya rantang, urang nya rantang, nah mau besek, mau buah tangan. Oh, sina ge kudu jelas berarti.
rantang eta teh. teh Kan Indonesia mah nya Ih. atas kebiasaan kan Terus kan. pami nganjang teh Pasti barang bawah. Barang pasti bawa. bawa. Tapi aku enak hayam nganyang barang bawa segalanya mau rantang di denda 10 juta. Ayah Malahan itu mah disuguhan. Leres. Eta udah jelas kan? Kade. kade. Hayam nganjang kaburuan imah batur. Nah, Imah. masalah buruan imah, ya misalnya ya. Buruan. Masalah buruan imah. Kala buruan eta teh naha buruan nah imah urang, nah imah batur, nah imah eta teh kontrakan, Tah gitu. nah eta teh imah teh hibah. Bisi kena sangketa. Kudu jelas. Sari aka. Sakala rupi ge. Kabayang sangketa enak dulu berita. Lugas Kang, kada lugas Kang. Leres. Ada ieu masalah hukum ya. Masalah hukum Kang. Ya, ahli. Nah, kade. Ulah sembarangan Kang. Mas sembarangan. Jadi serba salah pemirsa. Apa yang salah? Ahli hukumannya gitu. Nurul Perdata. Usai pidana Kang. Loyo sareng nami muhun. Hatam pisannya. Perkali sia mah buruhan imah batur nyanya. Kudu jelas oge nya hak milik. Hak milik. Tapi HGB, HGB. bangun gitu. Itu kada jelas sertifikatna. Engke bilih sangketa. Terus hayam asup ka imah kaburuan. Nah eta buruan teh make teras. Heuh bener. Nah henteu Duhikeun katak deui kitu. resep. Kudu jente. Nah terasna warna bodas, warna hijau, warna naon. Itu teh kena Teliti. punten lah pakar ya bima pakarna hukum janya Nurul Perdata. usia pidana. Gitu kan. Udah jelas lah Kang. Simpan bes. Sim pedas Kang. Terus tadi naon deui Kang Oh, sok. andai sok. Anu tantangan ah. Anu rada Anu rada berat gitu. Ya. Masa hayam Didenda 10 juta. 10 juta. kela. Keheula. Masalah 10 juta mah gampang janya. Gampang. Kela. Nah eta teh dibayarna ku ringgit, Oh, bener. nah ku dolar, Oh, bener. nah ku yen, nah ku naon. Atau ku perelek. Hayam ku perelek, denda ku perelek. Di urang kan bisa hayam beukeun duit. Teu apalan kana duit. Di perelek mah di bare perelek mah dihakan ari akan. Ieu akan bangkal pi. Jantan Akan sekolah tuh sih. sekolah. Saya sih nunggulam ka dieu akan. Gitu senapa miarsa Jelas Kang. jantan perkawin suku mah kedah diruntut kata perkataan Leres, teh leres, pilih leres. simpang siur. Tah Leres. eta. Janten kontroversi. Janten kan ieu hukum teh sanes maksudna kanu mahasiswa unggul. Sanes. Termasuk ka tukang ojek, tukang beca. Kudu naon ieu teh? Uninga. Kan awam ge kudu uninga kan. Sidang ngojay. Nya Ulah sampai ka cekcok Kang. Cek. Kena uninga. oh kuninga teh kitu. Kena uninga ulah sampai ka cekcok. Engke lamun cekcok. Lamun cocok riweuh. Gitu. Udah jelas Kang, udah jelas. Kalau rupi ge. Jantan pasal itu pasal anu memang absurd merenya. Absurd pisan ieu mah. Gitu. Teu jelas. Kumaha ieu? Anjir. Cuma sok laras pisan mereka. Jantan hayamna teh jelas. Hayam teh jelas. Teras nganjangna teh jelas. Teu jelas. Tumpak naon tadi teh nya. Nya naik Grab atau naik Gojek kan teu jelas. Namun leres hayam tumpak Grab. Zaman ongleng Kang. Akang lahir tahun sabaraha? Beuh, Tahun batu akang mah ieu modern atuh Kang. Aduh. Aliando. Ieu alian Sobat. Wes. naon Sobat setekles. yang Aliando mah. Oh, Jangan kuninga lah. Nuhun. Teras buruan imah batu denda teh jelas gitu. Itu jelas kan. Jantan kena naon gitu nya eta mah kedahna dileungitkeun gitu nya. Absurd teh lah. Absurd cek akang teh. Nah eta teh nu mayar teh saha? Nah bapana hayam. So. Nah uana hayam. So. Ngemut teh ecep. Hari Acep nih, mau tuh sabenerna Acep teh saha? Nah Acep teh hayam tau siluman tengkorak. Kena siluman tengkorak. Itu jelas lucu dia tadi musingkeun. Anda tidak tahu. Oh, siapa dirimu? Saya ini bokir. Akang tidak tahu siapa dia. Siapa? Dia adalah Intel.
Ya Allah, tolong Baim ya Allah. Terus Kang naon deui Kang? Selain ti eta nyingso. Pasal eta nu kahiji nya kontroversial. Terus? Geus urang coret. Coret. Masuk sana Kang Yanto. Mana Kang Yanto? Kudu Nya rasional instrumental. maksana mikir. Rasional instrumental. Aduh, instrumental. Bahasa Inggris Kang. Aduh, masih icot. Jeung muncrat eta tuh. Terus anu kadua ieu. Muka dua naon coba. Aya pasal anu ngeunaan kumpul kebo. Saheula ya. Coba koce lah. Ai cek teu nya salaku ahli bahasa. Waduh, aja ahli bahasa. Bahasa eta kumpul kebo lamun dibahasakeun eta ambigu. Lah, bener ya cocok. Bermakna ganda. Bagi penyikap atau bagi pembacanya. Tuh, bener. Kumpul kebo. Nya. Nah bentuk kumpul domba. Nah bentuk kumpul meri. Maksudnya kumaha? Hari kieu nya hari meri mah geus bogo-bogo ngenok. Ngenokna bisa jadi nok asin. Menang dijualan, menang duit. Pasal Kumpul kebo. ambigu eta teh kana di tengah arti ambigu. Ari akan Dijelaskeun apal teh. ambigu. Naon ambigu teh? Bermakna. Bermakna ganda. Oh, bermakna ganda. Bermakna ganda nah bat kumpul kebo. Eta bisa domba. Duh, kebo melong ka maneh euy. Maksudnya kepok marmot. Bayangkeun Kang nya. Kumaha? Da cek aceh ge ahli bahasanya kumpul kebo. Nah mah jeung dipermasalahkeun. Ari kebo boga dosa naon Kang nyingso? Kebo naon maling, korupsi. Nah jong di penjara ya Kang. Sekembo teh halo, lo siapa gue siapa? Bener. Cek kebo teh. Cek kebo teh. Masalah. Aya dikumpulkeun. Nah anu salah ya Kang. Nyingso. Jadi urang Bener. Karunya eta kebo. Karunya. Najan meri ngumpul, nah teu kumpul meri. Nah tadi penjara meri. Nah tadi penjara. Nah ke bawah kumpul dikumpul. Nah, so kudu genre eta. Mohon. Kang, aduh udah. Mohon. Leres. Aduh, aing jadi lieur ieu teh. Tunggu bro, kagak bikin ieu. Ya kan kumpul kebo ge malihan mah cenah pemihak non aya kumpul kebo teh didendana teh pami telepah di denda di penjara teh udah 6 tahun pami telepah mah cenah teh. Eta karunya kebo aduh jeung di penjara segala. Iya Pak. Punten Kang Yanto, cobian enjing pas subuh Kang Yanto ngariung sareng kebo kumpul insyaallah mah lain penjara. Yakin abi mah? Yakin. Maksudna mah Kang kieu ieu teh kumpul kebo teh istilah bahasa gitunya. Anu can sah can boga SIM surat izin menindihan meni maksa nya surat izin menikah gitunya can boga kartu nikah tapi geus siga ngurus rumah tangga gitu teh kumpul kebo Heuda salah atuh matak naon namun hayang sah boga SIM nyieun atuh ka Polres ka ditu boga SIM meureun sah meureun malik hukumannya teu boga SIM sudah meulina bodong Ayeuna tanyakeun heula ieu. Tanyakeun. STNK na aya we. aya teu BPKB na tanyakeun Aya henteu. aya faktur eueuh Tah eta bisi bodong, bisi henteu. Kan eta mah musim Kang bade disurvei raha tuh ya. Bisa baraha. lesing Aing jadi leasing atuh teh. Gusti nu agung. Geus atuh lah eta mah berarti liwat berarti nya. Aya deui teh Pasalna nu salah ieu berarti. salah aya Aingan di demo atunya. anu wijen teh Eces. Tah aya di pasal yang nu katilu cenah. Cek Kang Yanto teh perkawis salaki merkosa pamajikan. Salaki merkosa pamajikan. Merkosa. Jadi sok cek kumaha cek aduh Abdi ge bingung sidikan. Manya teuing salaki merkosa pamajikan sok. kumaha cek ece ye Kadang kitunya ece selaku pengamat. Waduh, pengamat. Selaku pengamat ieu pasal rada termasuk logika. teu pisan cek teu pisan pemerkosa Tapi kita teh pemerkosana salakina. Merkosa pamajikan. Nah, cuma jeung mewel atuh. Pemerkosa. Karena cican aja ieu. Kunaon ieu?
Abi malah mun kana undang merkosa gitu sok emut. Emut kunaon? Kunaon Sok riweuh. Kang sok ngahariwangkeun Abi baheula. Wih ngaos. wih ngaon Kuing ngaos. Pungi. Pungi. Abu salapan. Salah. jeung poek Di jalan. Di jalan. Mare poek. Itu gat kula laki keluar. astagfirullahaladzim eta Abi ditaranyangan. ditaranyangan Tiga daba. Kutiluan diperkosa. Mendingan saya tak menyating di perkosa ngeunah saya teh sudah nanti lu nomor kosan coba mun kulimahan dari akang Mati ku. warga motong saturut-turut na pamirsa ieu mah jelema eta asup akal atuh Termasuk logika gitu. Kang ieu nya ieu akang uninga Hotman Paris uninga pakar hukum Par hukum. uninga akang kenal akang uninga kuninga kantos Amin, kuninga salam lamun kenal dia siapa sungkan teh Iya, Kang, iya. kumaha pamegat atau suami mohon memperkosa istrinya bahasa ge salah mbeureun pasal Salah. salah dihukum nepikeun ka 10 10 tahun penjaranya hacida keur naon atuh nikah keur naon atuh aya saya ijab kabul lamun kitu-kitu keneh di penjara apan urang teh ngalayanan pamajikan demun pamajikan ngalayan salaki teh menang berkah Lamun nolak, menang hidayah menang barokah kewajiban lamun henteu menang siksa bener. nah pamarentah urusan kasur jeung diurus atuh anu korupsi loba kan kamar bahas korupsi loba so ari akang sebenarnya saha yang masalahkan pamajikan kami rek di penjara ayo geus balik deh kadinya tuh banyak orang jadi siluman tengkorak deui sia tuh ai sudah asa cek abi mah kumaha nya asa keterlaluan gitulah cek abi mah Cek pakar hukum gitu. tah sugan bener nah saya teh acan antos Mikir. antos ya mah Kumaha tadi teh? nya eta salah mungkin atuh acan teh salaki merkosa pamajikan gitu kan di nu bahasana ge eta salah Salah. Kalewat jalur, cek eceu, kalewat jalur. Lain mun cek urang malah bahasana teu linear. aduh linier cing Linear. atuh mau menang sertifikasi bro buat abg ya 7 tahun saya menang sertifikasi punten Pak Kamad terus kayaknya sertifikasi muntah can keluar curhat saya mah curhat dong mah Aduh. kumaha cek tak kudu linear gitu cek Nya teu linear gitu maksudna teh. Ayeuna kan suami. Geus bogo cek akang teh geuningannya. Kewajiban, nya. Kewajiban. Kumaha eta mun nyieun pasal teh kitu sarua. teu konsisten Teu konsisten. teu konsisten pagar makan enak yang pagar makan tanaman cek Naon? ngalebok leta sorangan gitu Nah, kumaha gitu. pikir heula Kang yang sabaraha rupiah teh Kang Tinggal Akang dipegat banget ieu tah. gaduh otak teh dasarnya si Abi cuma ada Saha. sanes nah jeung akang ngomong usul mah Kang Yanto hei Yanto aduh di mejek rujit aing mah Cai Yanto astagfirullahaladzim jantan gitu Kang mohon janten Salah. pasali oge sami deh salah cek abi malah kirang lah asa Teu linear. linear lah jadi janten tiru pasali oge memang teu layak gitu nya teu layak cek abi mah Absurd. absurd seueur pasal lu sanes ya, Seueur. tong dibahas gitu entong Kang Betul oge tilu oge eta geus. renang hayang tong ongkeng urang abi kan mah aing oge lanang stres sedikan gitu pamirsa sadaya rupina perkawis pasal ieu urang cekapkeun we sakitu Astagfirullahaladzim. naon hayam naon hayang abi diabur poho tadi 10 10 kali 100 juta hayam Cepat kemana ya Aceh? Itu gak astagfirullah kumaha tuh cek kabur nih Bios. Ece mah ngiring we. ya, sok mengat tutup ya gua aja aduh Atuh Andri. Tah sakitu wae panginten tong hilap subscribe. Sareng komena diantos. Sareng Wabil topik wal hidayah nya like na cenah. Wabil
Wabil taufiq wal hidayah, hapunten bilih aya kalepatan, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik Bunda Dorce. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.